sugane nyana teh ngaku kaing dek aya we maksud tujuanna jang syiar opo tatu beunang ali toriko mah kos kitu haulan tuan seh ngundang batal norekat teu meunang norekat mah masih hayang masih kere hayang naon gitu diriung-riung ku jelema segala ngundang segala naon mentak lamun aya jelema anu ngayakeun hawa sultan nyanana norekat kemudian ngundang diseri-serikeun ku ali norekat beunang naonan itu hayang diriung-riung ku jelema ulah nyana bae ngahaolan tuan seh batur milu gede milu bangga henteu aja masalah ieu lain sia kebo hijinya sia sapi hijinya awas lamun teu kebo mali aku murid ku aing sia aju cak muridna aing ge moal kanggo guru ka sia tah ai lain di syariat lain di tariko teu mangga bae ieu mah cerita tariko geus kelas ieu lain deui sia ade lamun atas nama tariko awas ulah berbau-bau nuhina murnikeun lamun di kos itu ulah make atas nama toriko make syariat mangga abdi rek muludan nyumbangnya geus ka dituna ge kos kitu bae daek henteu gajeun geus raramean ngaranna jajabur kos kitu ngaran tapi kan lamun geus istimewa cara Habib Umar atuh teu jadi jajabur deui geus ikhlas puluhan sapira ge puluhan keboda hayang ngan Habib Umar teh hayang geus teh hayang nyana ieu mah kajen teh bagus itu ieu mah atas nama toriko nya ngundang nya menta nya wah macam-macam tek-tek jeung bengekna eta teu beres lain kitu murnikeun ulah aya maksud-maksud anu hina sok lempengkeun ka Allah silaturahmina lillah gajina lillah naon bae ge lillah asal teu lillah geura tobatan neuleuh bae neuleuh seug bahaya geulis amat aya hayang tobatan waktuna tobat teh terus bae masyaallah karim ya Allah ya Rabbi tobat dina ningali keindahan alam tapakuran terus tobatan Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah Bismillahirrahmanirrahim wa yad'u syabab lan ngundang ya Kangjeng Nabi isya syababa ing pirang-pirang kang anom li taatillah kadua taati Allah wa ibadatihi lan ibadahan ing Allah mundu badi hayati dalam ngawiwitan uripe syabab liyakunu darat ta'ama wa syabab diiran salihan ku golongan kang saleh wa mujtami'an saliman lan perkumpulan kang selamat mutahallian bimakarimil akhlaq kang gawe papaes kalawan pirang-pirang akhlak pirang-pirang kang mulia kama yad'u ila kasratin tiwaril muslimin kaya Allah ngajakkan yang Nabi maring akan menteni ngawangkan muslim kabeh fil masajid dalam pirang-pirang masjid salatul jamaati kabeh salat berjamaah dititah ku Kangjeng Nabi ka para muslimin salat berjamaah hatta tasyibat qulubuhum malah ngerap apa pirang atina muslimin hibbat ta'aruf wal itilaf dengan ta'aruf lan rapih wal wahdah lan nyatu at-ta'awun silan sili tulung wa ghaira dzalik lan dian bangkono mazkur min fawaidil jamaati saking pirang-pirang kataudahan berjamaah kama yaragibu fi hubbil mar'i kaya Allah
demen kendatang Nabi dalam demen wong suci ikhwan dalam demen wong suci kada perang-perang dua mar'i al-muslimin akan muslim kabeh urang titah saling mencintai sesama muslimin. Alhamdulillah urang ge lamun sapartai silih cinta saorganisasi silih cinta baik itu lain di partai lain di organisasi atau silih sikut katalah potongan ki fudoli kos gitu nya nama kudu di partai baik kata keur ieu kuarian tegas tobat nya bare maksud dek ngamimitian deui sawaun al-aqarib kepada tawantana ya mari ku pirang karabat al-gora matalian aqarib boh karabat boh lian nyatu silih pikat cinta anu matuk da ibtiha wajillah kena arah-arah nyupri ingat Allah inilah atuh silih pikat cintana lalu bas lahatin daniah ora karena kamaslahatan kang asor kang hina gordon dunjawin atawa persejaan kang bangsa dunia aya ngahiji eta teh tadi dinu kos kararitu ngahiji teh lillah mantak naon mantak pesantren salaf mah tanpa diorganisasikeun geus ngahiji asal bener lillah bakal ngahiji hate nyantel aya di mana baik tanpa aya kepentingan silih doakeun sanajan teu kumpulan di pendopo cara seata mah aya ngahiji di pendopo dibere 300.000 mending gede eta mah kelas Haji Pendi kelas di Podoli 3 juta lah Habib mah nyalona terus-terusan wah ujung tukang sapuna segala ku sering-seringnya ya Allah ya karim kasbina khasisin atawa kasab kali bahwa kana hubutuhan dalutana pedemen ikut suci wasafaan lan bening Sulam benasilan luhur kalawan nafsi ilas sodakat kalawan hati marim sosobat al-karamati kang mulia kama yakshifu an makalitil ifah kalau ngabukakeun wa kangjeng Nabi saking panggonan kapengkuhan karaksa agama wal budilan abahanil fawahish saking purang-purang kaalaan bahwa minha barang kang lahur wa minha saking fahish wa ma batana barang kang batin wa sunai sepi ya khasyatan li rabbil alamin kena arah wadi kadua rabbil alamin urang mawa penyadanceun simba besi kanyahoan ku murid besi kayahan ku masyarakat ai kita mah murid masyarakat biasanya nage ngamar biasa asa ulah kanyahoan ku makhluk ilah rusak biasa urang coba lamun khasyatan li rabbil alamin aya jelema akur bae sorangan di lobaan akur bae bawan ila sakhai barang kang ngajak kangjeng Nabi ila sakhai wal bani maring barahan lam yarakum fi ata'in karim ing dalam tawarahkan mulia ba'idan an ainar rutabai alika ada saking pirang-pirang paningal pirang-pirang kang ngin kang ngintip ihis akhirat yang nagarahe kangjeng Nabi kang akhir alas maratib tadzakur ingat tase kang luhur pirang-pirang martabat narima ali wal muraqabati li jalalillah lan nyenging kadue keagungan Allah hatta yatazal qalbu malah narima goyang apa ati
wa tataharrakul masyair wa tataharrakal masyair lan marin obah apa pirang-pirang rasa urang zikir ka Allah eling ka Allah dimuraqabahan ku urang sehingga keagungan Allah tercipta di jero hate goyanglah hate ningali melihat kana keagungan Allah sebab langit bumi katut eusina dada melana di antara dada melana urang digerak hirup nage nang Allah goyanglah hate sehingga robahlah rasa terasa urang teh di hareupeun Allah iraha bae atuh patagayyara baka narima robah fa'al-'um pirang-pirang netra an khasyatiha saking wekasan khasyatiha wedi ne uyuh atawa tatabarun maka milih apa perang-perang netra saking wakasan wedi na uyun sewalani dani kalawan milih na uyun minha saking uyun naracap cai mataan sieun ka Allah sieun ka Allah rempang besi salah geus boga rasa mah teu meunang salah salah deuleu dicabut rasa salah denge dicabut rasa salah ucap dicabut rasa aya remeng-remeng ka Allah dicabut komo salah barang dahar jeung nginum caki pudolin teu meureun naik kendaraan mah atuh sabae ya Allah ya Rabbi Gusti Allah doa wa hadza maqamul zakirin ngahet-het bahagia pandima lantaran pernahnya na disogok baheula keur zaman digolkan sanajan tuh baheula cek gadet kuari mah puing-puing nya eta sarua jeung Vietnam tas perang nya teu daya teu upaya tapi aya tobat mah wasalah mantap kuari nya na katobatan rada deureus bae ai ngariung mah berkat-berkat bae mah meunang sanajan rada beda nya masuk diberena cauhan sip bae sakitu geus deureus sahaja wa qawmi zakirin tawi kilahi kibaza kiri kumakum mungkin zikir kabel khasyi'in kan wedi kabel mukhlisin turkang ikhlas kabeh wallahu ta'ala sholihin ya Allah iku garapi Allah ingkang saleh kabeh at-tahlil lagi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa yadharu wujudahu bitawbah lamahur at'amam ruhul qudsi kalawan tobat lan talqi mulazamati kalimatin la ilaha illallah lan mulazamah lan tepiing kalimah la ilaha illallah bilisanihi kalawan lisan insan awalan ing dalem awalat ala kalimati la ilaha illallah bilisanihi fil jinan kalawan lisan insan ing dalem ati ba'da hayatil qalbi ing dalem sauseudeung urip ati hina tusamahul mutasawwibah waktu ngangaranan ing ruhul qudsi sopo ahli tasawuf tiflal ma'ani ing aran tiflal ma'ani li'annahu minal ma'nawiyatil qudsiyah wasatuhu ruhul qudsi kutata saking sakaha makna kang bangsa qudsi wa tasniyatuhu tiflan wa khasal lan utawi nganaran ruhul qudsi ing tiflan iku kena arah-arah pirang-pirang perkara ahaduha diciptakeun ku Gusti Allah arwah di alam arwah kabeh kuari diturunkeun hiji-hiji ka alam dunia di pakaianana jasad
salila hirup di alam dunia berarti urang ngumbara engke bakal pulang ke kampung asli urang ngumbara di pangumbaraan mah menang sambarangan lantaran ngaranna ge ngumbara ulah leha-leha ulah ngeunah-ngeunah ka Mekah 40 poe ngumbara bakal balik jelema kuari jadi TK ke Australia jadi TK ke Jerman ke Itali bakal balik bahkan aya nu ka Malaysia balik dage teu sopan dipaksa titah balik urang mana eta bareng dipaksa KTP da urang pondok dipaksa di Malaysia titah balik ilegal ilegal ai dipaksa titah balik urang bakal balik ke kampung asli batak lamun baheula di kampung asli urang bisa mukalamah jeung Allah ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu urang kabehan ngajawab bala syahid kuari urang di alam ieu lamun urang murni sakumaha alam itu urang ge bisa mukalamah jeung Allah Ki Balam bin Ba'ura bisa langsung jeung Allah mukalamah tapi hajunya na mandeg lantaran dibere poswan sekupi letik tapi gak halangan tapi bisa nutat tadina mukalamah jeung Allah kuari jeung bupati kuari ngobrol na teh nu baheula jeung malaikat pelantarana kuari mah hansip lantaran nu sok datangna ka imahnya diganti ku Gusti Allah zahir deui batin deui Masya Allah tugas daripada ilmu tasawuf melalui thariqah ngabersihan batin anu bakal nembus kana zahir sinar batin bakal katingali cahaya-cahaya batin bakal katingali sehingga kucaangna batin bakal katempo rahasia-rahasia sirrun min asrarillah Kangjeng Nabi mah kadatangan ku malaikat Jibril lantaran Kangjeng Nabi mah eueuh hahalang sebab malaikat sorangan ge meunang ti Kangjeng Nabi wari tugas daripada ilmuna ilmu tasawuf ieu teh nyaritakeun ganjelan-ganjelan jeung panyakit-panyakit nu mantak urang teu bisa langsung ke Allah lantaran berpanyakit hiji panyakitna urang asa aya awak urang aya Kangjeng Nabi mah awak teh teu diaku teu asa aya Kangjeng Nabi mantak langsung bae dat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi nurunkeun ayat-ayat lamun urang masih kana ngaku ka awak urang pengakuan urang terhadap awak urang etalah hijab di antara tanda bahwa urang ngaku ka awak urang cincin gelelede eta lumus kadar itu tuh badan wangi di aku tuh beudang urang katodel ku batur tuh beudang katodel katoel karena ngaku tambah deui diri urang ngaku mulia teu meunang dihinakeun ku batur tanda deui bahwa urang teh pejabat bohong agung bagah tambah deui sabaraha hijab urang jeung Allah tah miceunan eta nu mantak bertoriko moal lulus satungtung masih keneh ngajabat bertoriko mah mangga bae ngan atuh jalan di tempat jang naon satungtungnya na masih keneh ngajabat nu mantak baheula Abah Anom disaling-salikeun ge ku para kiai ngasub-ngasubkeun toriko ka para menteri ka para pejabat lainna naon moal aya faedahna sebab moal bisa miceunan hahalang atuh zikir biasa bae si ulah mengatasnamakeun toriko etalah bangsa senyum kiai
senyum-senyum Kiai nyalahkan henteu sebab zikir teu nyalahkan salah lantaran salah kuda-kudana tayang salah torikona kuari diasup-asupkeun torikoh ayo bae teu pernah mah santren ngasupkeun torikoh ulah atas sahabat torikoh sih zikir bae sih moal wusul ilallah sebab torikoh mah dek ngawusulkeun urang ka Allah bahasa lagi beda. Wih, alhamdulillah cenah barang asup torikoh teh dagang mararaju je. Pan kana dagang. Barang asup torikoh alhamdulillah jabatan naik. Salah sahay. Ai asup torikoh mah lain gitu alhamdulillah barang geus asup torikoh kukula harta-harta kukula dibikeun. Jabatan kukula geus ditinggalkeun deuk ka Allah bae. Pamajikan kukula nu jore ditinggalkeun ku ari boga nu geulis toriko sikos kitu toriko mah ngalepaskeun nu hina aya nu hina teh dunia di jerona materi jabatan dan lain sebagainya eta toriko sanggup bupati bertoriko nyana ngalepaskeun bupati ka bupatihanana sanggup menteri jadi toriko ngalepaskeun kementerianana sanggup henteu bertoriko ngalepaskeun yayasanana pajarna mah kumaha meureun norekat emang padu zikir bae ilallah tengah penting los ilallah nu ngari huntu gubung tah gara-gara salah kuda-kudana toriko mah deuk ka Allah miceuna nu hina geus lain salah torikona aya anu ngadatangkeun baheula ka Abah yeuh cenah silsilahna ieu Kiai cak Abah lain silsilah carana jana salah cip bimbing heula tuh dek torekat bah ulah waka diasupkeun torekat bimbing hayu lalaunan keuna paham heula kuateun teu nu mantak nyana norekat can paham bere pemahaman heula Pak kalau torekat itu mau menghilangkan yang hina menuju yang mulia yang hina adalah dunia ketika Bapak masuk toriko Bapak jadi menteri nanti kementeriannya harus dicopot sanggup enggak Pak wih jangan gitu dong Kiai ini dapat susah payah ini jadi menteri juga dapat nyogok nah iya sogokannya lemparin dong sini dikit nah, iya salah ini bicara nu hina tah carana kumaha ya wa yazharu wujuduhu lahir bisa wujud naruhil kursi ku tobat teh tobat syariat tobat teh tobat torikoh tobat teh tobat hakikat urang mah disyariatkeun can katobatan can katobatan ini syariat teh mata teh celit teh irung teh sungut teh lempang teh cukal cekal teh umba ambel teh langkah-langkah urang mancan bisa silaturahmi ka hiji jelema lillahi taala asal lillahi taala berarti kan aya muatan urang macan bisa kapan nyaba ka murid lillahi taala kudu diberkatan bae cara si eta eta mah tolol bin goblok can bisa lillahi ta'ala ulah torekat aya muatan nih ieu teh ahli torekat kunaon atuh silaturahmina ka murid hayang diberkatan ieu mah bapana setan kos kitu mah deres bapak mah ieu panglima nya geus sah nya mah geus diangkat panglima iya kumaha itu ngeunah bae nyebutkeun torikoh giliran bae ceramah henteu di amplopan ngageryang bae tuh lain kitu toriko mah selalu lillahi taala lenggah-lenggah ketika aya nu henteu lillahi taala tobatan astagfirullahalazim masyaallah abdi diundang ku murid abdi kemudian diberena leutik nyeri asana teh Gusti astagfirullah siapa salah tobat goblok iya sejak abdi Gusti horeng teu lillah nyabaah ka murid jaing teu boga murid bae kiai
murid aing banding jadi kiai aing dek nyeun majelis aing dek muludan sugan we nyana teh ngaku ka aing dek aya we maksud tujuanna jang syiar opo tatu beunang ahli thariqah mah kos kitu haulan tuan Syekh ngundang batal norekat teu meunang norekat mah masih hayang masih kene hayang naon gitu diriung-riung ku jelema segala ngundang segala naon mentak lamun aya jelema anu ngayakeun haul sultan nyanana norekat kemudian ngundang disegedikeun ku ahli norekat beunang naonan itu hayang diriung-riung ku jelema ulah nyana bae ngahaolan tuan Syekh batur milu gedek milu bangga henteu aja masalah ieu lain sia kebo hijinya sia sapi hijinya awas lamun teu kebo mali aku murid ku aing sia aju cak muridna aing ge moal kanggo guru ka sia tah ai lain di syariat lain di thariqah tuh mangga bae ieu mah cerita thariqah geus kelas ieu lain deui sehingga ade lamun atas nama thariqah awas ulah berbau-bau nuhina murnikeun lamun dekos kitu ulah make atas nama thariqah make syariat mangga abdi rek muludan nyumbangnya geus ka dituna ge kos kitu bae daek henteu gajeun geus raramean ngaranna jajabur kos kitu ngaran tapi kan lamun geus istimewa cara Habib Umar atuh teu jadi jajabur deui geus ikhlas puluhan sapira ge puluhan keboda hayang ngan Habib Umar teu hayang geus teu hayang nyana ieu mah kajen teh geus ieu mah atas nama thariqah nya ngundang nya menta nya wah macam-macam tek-tek jeung bengekna eta teu beres lain kitu murnikeun ulah aya maksud-maksud anu hina sok lempengkeun ka Allah silaturahmina lillah gajina lillah naonna bae ge lillah asal teu lillah geura tobatan neuleuh bae neuleuh seuk bae aya geulis amat aya hayang tobatan waktuna tobat terus bae masyaallah karim ya Allah ya Rabbi tobat dina ningali keindahan alam tapakuran terus tobatan tobat tina ningali makhluk Allah tapakuran tobatan tobat tina nikmat Allah tapakuran tobatan tobat tina kitu dunia nuhina kadeuleu ku urang hidup di dunia pasti diriung-riung ku dunia nu materi material di urang teh mobil teh motor teh dan lain-lain sebagainya etalah dunia hina tobatan ulah hayang sok eta kos kitu tarekat teh dumandak lah naon cenah tarekat make hese-hese kudu bersyarat ja urang salat geus bisa naon geus cek jadi mah naon meureun ieu sia norekat mah lain masalah kos kitu deuk biceuna nuhina teh dunia mun sia ngawarung eureun ngawarungna mun sia boga pamajikan piceun pamajikan orangnya kos itu cenah gitu sia teu percaya kan malah nambah kan tatatina 3 jadi 4 ieu hasil norekat ki alhamdulillah malah di Karawang mah boga pamajikanna 7 9 ieu norekat kumaha sih cenah meunang norekat mah geus teu salat geus teu puasa boga pamajikan sadaekna geus jadi wali Allah rante sered ya Allah ya Rabbi piceuna nu hina nah kuari tobat asli aya nu nungtun berarti cara tobatna urang mah kakarak di syariat engke mah di thariqah teh latifah main lelembutan latifatul qalbi latifatur ruh raputus sir kopi apa napas eta urang can bisa aya sababaraha poin urang can bisa tobatan ieu teh kapan dina latifatul qalbi teh aya 9 lelembutan teh sina urang teh can bisa tobat moal eureun tobat ahli thariqah mah dina latifatur ruh dina latifatus sir geuninganan ieu can bisa tobatan terus moal eureun tobat
sehingga tobat teh jadi pagawean, jadi adat. Geus kulantaran jadi adat engke daek jadi makom, urang aya di makom tobat. Geus ketika urang geus aya makom tobat, geus aya rasa dina tobat teh, urang geus boga derajat dina makom. Ketika neuleuh batur anu tobat, urang teh akur jeung nyana saderajat di dinya. Nyaho urang situ teh makomna tobat, lantaran urang makom tobat. Bakal akur tak urang aya di makom tobat, itu makom tobat. Kok nyaho sebab urang nobatan eta, orang nobatan eta engkena balukar tina nobatan eta wujudna bakal kos kieu. Si itu ge kos kieu teh jakos aing akur. Bakal akur nu mantak layaripul wali ilal wali teu nu ka wali kecuali wali sebab naon nyana pagaweana kos kitu aing lamun tobat tina eta bakal kos kitu lamun magawean eta bakal kos kitu aya di aing kuari geus aya di itu ge aya di aing akur berarti nyambung aing make cincin 2 itu mah 4 leuwur kos kitu lah gambaran-gambaranna bae heula. Nah, ieu teh kan ruhul qudsi teh al insanul haqiqi. Aslina urang teh ruhul qudsi. Kuari kunaon urang teh bisa mukalabah jeung Allah sehingga urang teh dibere wahyu, lain nabi, atau teh dibere ilham, lain wali. Mantak daun usahakeun supaya urang aya ilham ti Gusti Allah. Jadi urang bisa munajat ka Gusti Allah engke karasa. Mantak dipermasalahkeun dina ilmu tasawuf. Ketika urang tobat ditarima jeung teu ditarima karasa pan teu dipermasalahkeun. Ketika doa orang diijabah jeung teu diijabahna ieu teh karasan teu ku urang dipermasalahkeun atuh aya masalahna kos kitu mah coba kayak gini moal wae aing mau ngamajaan kos kitu atuh mandek elaulan teh sia nanti cedak kula ieu ngawirid il qala Yusuf Dabiya berarti ini raitu ahada asyara kau. Itu mah hijab lagi ayat 70 hijab jeung Allah kan. Atuh itil wirid. Tuh, nade teman tuh. Nah, iya tobat talqin. Mamulazamahan la ilaha illallah awalan bilisani. Maka lisan ieu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka lisan ieu bae. La ilaha illallah iya gunakeun ngaranna zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah hai sesuai jeung aturan lamun geus bisa tan napas diputerkeun tarikna keluarna tarikna kuna la ilaha illallah engke mawaan tang datanglah bilisanihi fil jinan datang ka lisan ati bareng guari lisan kolbu ati jeung lisan ieu lisan ieu bakal cicing kolbu guari illallah ieu lamun mimitina ieu lah setar mobil kan brum geus ka ditu geus ditol mah tuh tenang we cara kapal lamun mimiti pilot geus naik ka luhur tak bisa lelempangan pilot kalau ngobrol jeung urang ieu langsung set kapal dek nabrak los urang ngobrol jeung pilot kos kitu ieu lisan heula la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha tapi lain sakikituan aya aturanana sesuai jeung tuntunan guru mursyid lamun urang datang main kos kitu bae atuh da kitu bae datang ka irah entah kudu aya nu nuduhkeun kieu ke bakal ngebentukna kos kitu dibimbing ku guru memantau datang ka mana si jana sebab naon geus jadina bakal kos kitu geus jadina bakal kencan jadi bae urang lamun secara zahir lamun melak dak sirungan jadi kanyawan sirungan kecam naon karanganana dahanan jauh kembangan jauh atuh guru mursyid ge sarua baca kos kieu nya teu dibejaan ku nyana bakal kos kitu engkena urut nyana kan engke bakal kos kitu tah lamun kos kitu berarti naik lamun kos kitu berarti naik ieu mah ijazah toriko ha ieu geus masuk nah langsung seminggu beres geus siap tamatnya geus jadi khalifah ambo budak aju bergandengan jeung bupati ahli toriko khalifah jeung bupati khalifah dina toriko babarengan jeung menteri nyasa batu deuk ka Allah make bungkal pengkol ka dinya murnikeun set
aya laranganana haram ieu haram ieu haram ieu mentak nyana norekat di deule laranganana di deule laranganana lamun ieu bener-bener nyana ngarasa boga penyakit darah tinggi ulah sok ngadahar sate mabok sia nyana mun ngarasa bertorikoh dirina laranganana ulah ieu ulah ieu ulah ieu ulah ieu boleh bae jangan nyaritakeun aing norekat tek bae tapi laranganana ih kokos gitu atuh maksudna norekatna jalan di tempat moal bersinar daul qalbi ketika daul qalbi engke gede hulu nyana masa sih barang norekat tuh jeung jelema masa sih barang norekat ka kiai teh sinis lain ngabagusan kok norekat mah makin bagus sebab ulah di deuleu jorena ka jelema bagusna bae jelema teh ulah di deuleu jorena bagusna bae sehingga bareng bae akur bae jeung jelema sebab nu di deuleu bagusna bae jeung si eta akur sebab nu di deuleu bagusna jeung si eta akur sebab nu di deuleu bagusna ieu mah bareng norekat waduh teu alalakur jeung sasa mal bisa ngahiji aing mah pan aing mah norekat wali aing mah mendingan dirantai batak hese tuh lain samaraga sok kira berangkat tobatan talqinan mulai zaman la ilaha illallah la ilallah mulai di lisan ieu datang ka lisanil jinan ba'da hayatil qalbi sehingga sabada hirup ate datanglah ka nusok dingaranan tiflul ma'ani bisa mukalamah jeung Allah eta keur carita kerenna sebab loba ka isin salah salatna beda kumaha salat beda kieu salat beda teh urang makan sesuai jeung fikih akurkeun jeung fikih usolli fardhu zuhri Allahu akbar urang mah kitu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallahi bukratan biasa Fatihah bismillahirrahmanirrahim mun maghrib pas asana jeung fikih jauh ke Allah tarekat mah lain gitu Allahu akbar ieu teh dititah ku Allah bareng tajeng tadi lain hayal rasa Allahu akbar dititah ku Allah geus nyebut Allahu akbar nang nitah Allah nu ngagerakeunna Allah seakan-akan Allah nangtung lain sanangtung nangtung ieu teh dititah ku Allah ketika ruku Allahu akbar ieu teh dititah ku Allah ruku teh lain dihayal kitu geus sia mah kitu deui ieu perasaannya na dititah ku Allah ruku teh keur bareng jeung Allah sebab Allah teh al muharrik wal musakkin anu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun berarti digerak urang aya Allah ketika urang nyaritakeun Allah mana Allahna Allahu akbar mana Allahna cak Allah aya mana nu keur ngagerakeun kaula di mana henteu bisa kitu eta mah keur carita ahli thariqah cuman perasaan ketika itidal itu dititah ku Allah Allah sami Allahu liman beusi salah panita Allah Allahu akbar sujud dititah ku Allah itu panita Allah sebab aya Allahan lain dihayal lain diucap tapi terasa didinya lah bareng eta lalu hese dijabarkeunana hanya ahli-ahlina lah anu boga rasa jeung nu nyaho iman sakadar bahwa berbedalah sholat ahli Allah wali jeung sholat syariat sebab perasaanana lu berbeda teu bisa dihayal tak merasa mantak zikir supaya karasa lisan heula kemudian galbu terus geus bersih urang teh datanglah ka tiflul ma'ani mun kangjeng nabi dibere wahyu langsung mun wali dibere ilham langsung tanpa aya halang antara dirina jeung Allah langsung ke Allah ngan nyanana geus embung ngadoakeun embung maksudna embung samarangan sebab asalnya ngadoa hasil maksud asalnya hayang hasil maksud isin ke Allah geus ku Allah bae urang mah pan ngablus-blus bae ngadoa pan ngablus-blus urang mah ya Allah ya Allah Allah takos kita lihat ada sobat untuk ahli thariqah mah adapun ngadoa nu biasa tabaruk ka kangjeng Nabi tabaruk bae mah doa tabaruk ka kangjeng Nabi masyaallah mun goa ti guru da tabaruk ka guru
geus bae ka Gusti Allah. Takos gitulah geus aya dina tiflul ma'ani, artina hubungan dirina langsung ke Allah. Sebab eueuh hahalang urang ku ari kunaon teu bisa kahalangan ku deuleu mata. Naha mata urang sesuai jeung perwatekan mata urang. Watek mata diresep neuleuh ka nu indah-indah. Ketika orang teu menghindar tina deuleuan nu indah, dinikmati. Ketika dinikmati berarti orang ahli dunia lain ahli akhirat. Menikmati dunia melalui deuleuan. Aya wali neuleuh nu indah. Indah ieu teh ditafakuran. Gusti keindahan ieu teh dadamelan Gusti. Gusti teh maha indah. Innallaha jamal yuhibbul jamal. Allah teh maha jamal yuhibbul jamal. Gusti Allah seakan abdi neuleuh nu indah teh neuleuh ka Gusti bae. Komo Gusti indah. Selalu kos kitu nya nama. Jadi lain dinikmati tapi tafakur ke Allah. Lain eureun tafakur ke terus per detik per menit. Ketika ceuli ieu teh berwatak ngadengekeun suara-suara nu merdu, nyanyilah dan lain-lain sebagainya. Suara wanita lah dan lain sebagainya. Ketika orang ngadenge suara merdu, orang indah, nikmat, berarti orang keur menikmati suara merdu dunia, berarti orang keur jadi ahli dunia, lain jadi ahli akhirat. Ilah alang ari wali lain ketika suara merdu, Gusti keindahan suara merdu ieu teh ti Gusti tanpa Gusti moal merdu. Seakan abdi asa ngadengikeun Gusti bae. Kos kitu teh lain omong tapi terasa langsung tet injection. Automatis. Etalah hasil daripada zikir tafakur, khidmah, muraqabah. Ieu kan sakadar bahasa-bahasa nyaritakeun hungkul urang mah. Adapun praktekna kudu ti nol heula. Urang ngaji Quran ge alif ba ta, alif jabar ba, mim jabar ma, ta jabar ta mata, sin jabar si, ya jabar ya, sia bata sia. Urang kos kitu tah. Nah, ngaji. Nah, sambung nyambung karak maca. Ieu sarua. Nah, ketika geus jadina Kangjeng teu kahalangan ku sasaha, wahyu datang set jeung malaikat langsung, terutama malaikat Jibril. Sahabae malaikat tuh hayang mampir ka Kangjeng Nabi dipersilakeun katinggalilah ku Kangjeng Nabi. Kitu keneh para wali Allah, ngan wali Allah mah ilham. Tergantung kumaha derajat kewalianana. Mentek lamun urang nyaritakeun Tuan Abdul Qadir sogol amat sakumaha Nabi, memang gos kitu. Mun urang nyaritakeun Imam Abu Hasan As-Sajili sogol amat, memang gos kitu. Sebab teu aya hahalang antara dirina jeung Allah. Terus ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli Allah yakni waliullah kos kana ditu ngan nyana embung ngomong teu meunang cukup ukinaya sewaktu-waktu kalepasan. Mana kalepasanana? Itu Imam Sobari ketika kerja miahan. Oh, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh Mama Ilyas naik kalur. Kadeleun roh kadeleun naik kalur. Nyana langsung ka jero. Masya Allah. Allah karim. Roh bisa kadeleun. Atuh ku ari aya nu bisa lelembutan deuleu si eta deuleu. Malam Jumat. Lelembutan ku kadeleun. Berarti kan sabangsanya na eta. Bisa kadele. Oh, Masya Allah karim. Nah, lamun Syekh Abdul Karim datang ka dieu ka Syekh Hanawi di Mekah saleng kadang set datang. Jadi takeun mana Asnawi? Aya dieu. Aya bejakeun. Tamu kitu. Sa Abdul Karim gitu bejakeun. Begitu dibejakeun eta mah guru teh kadang-kadang. Carekan. Siap Asnawi. Zikir teh ya duit bejakeun. Lain ucapkeun Allah. Yes, berangkat deui ka Mekah. Deuk kumaha coba ya? Deuk kumaha coba? Kos kitulah wali Allah sogol amat. Teu sogol. Namun Syekh Mansur turun di ka sumur Zamzam. Terus aya di Cikadueun. Jieu teh geus kos karar itu. Naiknya ke Gunung Karang. Syekh Buyut Mansur di Gunung Karang. Nyana nyalande di hiji tangkal kayu. Disumpah ku nyana tanggal kayu. Panjang dongeng teh Syekh Mansur keur carita ka Gunung Karang, datang ka sumur 7 sagala. Eta kan Syekh Mansur ka luhur Syekh.
lamun urang nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin diajak ke alam jin, kemudian kapanggih titah ngawin jin, emang kumaha gitu eta lah di Gunung Karak. Ketika Syekh Maulana Hasanuddin Banten ndek tarung jeung pucuk umun, emang kumaha bisa ke alam eta nya na. Masya Allah karim atuh moal ge disebut jelema sakti atuh. Yehe ka Cirebon dek jalan larat apa dek jalan laut? Geun bapana teh dek jalan laut teh, bah jalan darat bae ulah jalan laut, henteu lah jalan darat bae. Ye ceuk ge jalan laut jalan darat ulah jalan laut, engke aya angin. Ah sia nyanyahoanan ilmu sia geunang di abah. Heuh sabodo bah nganan jalan laut, set tengah jalan aya angin. Buah. Tulungan ku Syekh Maulana Hasanuddin ceuk ge bah ulah jalan laut. Jaheus ya. Ada kumaha coba ayo. Lalakon kos karar itu amat geus jalan darat bebas tuh kakarak geus bejeuna sia dek babat Banten mah. Deuk kumaha coba eta kos kitu lalakonna? Apakah kuari teh eureun lalakon kos kitu atuh teu ya Habib Rozak ge sok hiber. Atuh sok hiber ieu ge jana katembak nu mantak di dieu ye. Katembakna mending ku bedil mah ku mimis teh. Tuh ieu mantak kuari teu bisa hiber deui. Tuh ya Allah ya Rabbi, atuh masih kuari di alam kos kieu teh. Ya Allah ya moal di Mekah kararumpul di Masjidil Haram. Kok kula kapanggih jeung Kiai anu, kok kula kapanggih rarasaan teh Kiai anu rarasaan kieu atuh kalali berkah ditu masih keneh. Ye atuh lamun geus eueuh nu kitu kiamat. Masya Allah karim. Lamun murid Abuya kapanggih di Mekah ja itu mah Abuya, ja itu mah Abuya. Mending mun teu seuri pan seuri Abuya. Itu tawaf ya tawaf ya Allah ya Rabbi. Cak murid aja itu mah Abuya. Tiada di dia ka Mekah henteu naon henteu kok aya di ditu. Jitu. Deuk kumaha tuh? Kamari ge Haji Pendi kan aya di Jakarta. Beneran kapanggih itu copet kapanggih we da sia. Bareng jeung bangsana tuh. Ya tuh copet jeung copet deui. Ya Allah. Udah lamun jaritakeun di alam anu eta geus datang ka naon kitu ngaran Ruhil Qudsi nyana geus aya di alam eta bakal ngahiji deui jeung nu aya di alam eta. Atuh zahirna mah biasa bae goe tah, tapi nyana dongengna ka anu ji. Padahal mah teu ka mamana eta Ruhil Qudsi nyana ngahiji di anu. Masya Allah karim. Kos kitulah hamba-hamba Allah anu geus deukeut ka Allah nu mantap ketika suara Sayyidina Umar kadenge ku para sahabat kadenge ku zat al-jabal cak sahabat jatuh Sayyidina Umar apakah kenabian teh masih kene aya apakah kenabian masih kene aya ieu mah suara Sayyidina Umar pan kana nabi teh geus eueuh kok masih kene aya ieu khariqul adat. Ketika ya nunamu ka Sayyidina Utsman, cek Sayyidina Utsman, maneh zinah di jalan. Masya Allah karim, kanyahoan di jalan manggi awewe. Ditanya heula awewe silih tetep senyum. Nah nyaba ka Sayyidina Utsman, cek Sayyidina Utsman, maneh zinah di jalan, mata maneh kadeuleu. Pancaknya teh kanabian geus eueuh, kok masih kene kos ait zaman Nabi bae. Satang ka kuari atuh sarua bae. Lamun dilenyep-lenyep, jaing kanyahoan ieu ku Haji Pendi. Atuh aing kanyahoan maling ku Haji Pendi atuh sarua pamalinganna tah sarua nah gitulah di alam. Nah eta teh kunaon zikir la ilaha illallah lisan ieu naik ka lisan ieu sesuai jeung tuntunan datanglah ka tiflul maani nu mantap dengaran tiflul maani ieulah alasanna sababarahu Muhammadiyah mah jeung persis mun ngadenger bokasan teh nyanang mah ciciduhnya nama urang mah jan nyiduh teh lain ngadenger bae unggal pagi nyiduh bae urang mah geus atunya na ciciduh keur boakasan urang nyiduhannya geus pokona paciduh-ciduh geus pokona geus masing-masing bae. Faidatun fi bayanil arbi'il akhir min syahri Safar. Hiji faedah buat nerangkeun rebo akhir tina bulan Safar. Zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wat tamkin. Sebahagian jelema nu geus ma'rifat ka Gusti Allah ti golongan ahli kasfi, ahli mukasyafah, lain ahli mukahasyafah sing ade. Ieu mah nu di majelis mah ahli mukahasyafah. Hasyafah teh gegending. Gegending teh helm bobogaan eta
beda banget kreditan kabeh. Aduh. Saya ceritakeun halil kasbi. Aya jelebana aya kadang milu jeung urang ngaji ngan teu kaciri. Teu kaciri jelema Rudin kadang teu mandi tah beusi digigireun urang aya nu teu mandi buah eta tah. Balangkeun we habek. Min ahlil kasbi wa tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin salasu mi'ati alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat. Unggal tahun Allah nurunkeun 320.000 penyakit. Diturunkeun sakaligus ku Gusti Allah wa kullu dzalika fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Rebo akhir diturunkan ku Gusti Allah sakaligus teh jang satauneun ke butuh oper Cikupa Bojong Sepatan Pasar Kemis liwat ya Allah gitulah. Fayakunu dzalikal yaum asba' ayamis sana atuh poe Rebo teh poe anu paling dipake khawatir, dipake karempan. Maka faman shalla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin sahaja lemanu salat di poe eta 4 rakaat yaqra'u fi kulli rak'atin minna ba'dal Fatihah surata inna a'tayna kal kautsar 17 marrah wal ikhlas 5 marrat wal mu'awwidzatain marrah yad'u ba'da salam bi hadha du'a hafizahullah bi karamihi min jami'il balaya allati tanzilu fi dzalikal yawm wa lam yahum hawlahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sunnah wa du'aul ma'azam huwa teu kudu diterangkeun asa di Arab bae geus lah ngan urang mah ulah salat bisi di lembur aya nu ngajakan salat berjamaah salat terbokasan ulah ngadengeureukeun ulah milu ulah ieu aya ieu mah ti ba'dul arifin ti guruna ke muridna mah sholat cukup ku saurang bae nu nyaho untuk lidafil balaya ulah diberjamaahkeun mun aya urang atuh ulah milu mun urang can pernah diijazahan teu kudu kabeneran saya aing mah teu beuki salat eta ditu kudukeun atuh kabeneran tah mah ulah geus aya jelema khusus bae unggal kabupaten unggal kecamatan nu nyekelan silsilah nyana mah ngadoana mustajab ongkoh jeung jang kabehan ongkoh lain jang sorangan urang mah salat nu urang ge nyaho teuing urang melantaran ieu di otak teh lain ka Allah bulan kamari can katebus can katutup puyeng tah gitu guys doa nama pernah di fotokopi baheula sampaikan ke 30.000 fotokopi ayeuna mah teu kudu jages baroga masing-masing ngan pohoneun deui di mana meureun eta kuarina deuna ge Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizu zallat izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya bisayyidil hasan wa akhihi wa abihi wa jaddihi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma kshif 'anna wasif 'anna al-balaa wal wabaa wat ta'un
wal fitana wal mihan wal humuma wal gumuma wal kuruba wal ahzan wasyada'ita wasyarral a'da'i ma la yaksifuhu birahmatika ya arhamar rahimin. Ta eta doana. Doh. Cok bapak teh stalar kana kos itu. Tulos geus stalar mah baca. Ngan aju poho deui cenah keur ditu. Eta si fotokopina di mana cek gini teh pohoan deui nyelap. Aju kudu ku baturang nuh teu salat ulah waktu ngadaharna naon isuk-isukna nungguan nyin azimahna disebut salalim dibuat qauluhul haqqu lahul mulku Allahul latifum bi'ibadihi. Terus maka isyarah tulis al ayatna salamun qawlan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala Ibrahim salamun ala Musa wa Harun salamun ala Ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Nu bagus manulisna ba'da salat subuh ulah robah deui. Ulah robah deui langsung nulis. Urang ba'da salat subuh ulah robah deui hees. Tulis. Beres tulis terus baik ka piring atawa ka kertas, caian aur-aurkeun ka sumur anu sok diinum ku urang. Ku ari mah sumurna tertutup. Teu anu terbuka. Terus gentong-gentong urang caian, urang memeh ka mamana nginum heula eta. Ieu menurut ba'dul arifin insyaallah puerbo diturunkeun ku Gusti Allah trek mun urang nginum cai eta insyaallah nyingrai balai coba jang sataun. Inti nama orang inget teh ka Gusti Allah urusan kos kitu nama rahasia Allah. Nah ieu mah urang inget ka Allah beribadah ka Gusti Allah. Poerbo mun bisa maca kulhu ulah loba-loba 1000. Sakedeung sia mah heran aing mah dibere 1000 teh ya. Kumaha meureun hayang sabaraha atuh. Masya Allah. Etalah rebo wakasa. Di Garut mah diberjamaahkeun baheula. Di zaman mama kabladina ditaluturkeun be oh masahalangan atuh kitu aya rahasia-rahasia sebenarnya. Di Banjar zaman ayah diberjamaahkeun datang ka kiwari. Ngan ayahna henteu nyaritakeun rahasia-rahasia salat eta datang ka mana diberjamaahkeunanakeun bae. Ai di dieu mah almarhum amanat sorangan bae salatna lantaran syaratna kudu kitu-kitu saya tutam. Jadi kudu salatna imamna mun deuk diberjamaahkeun nu geus kudu bisa ektasi. Kudu ngadar ektasi berarti urangna. Poho kana salat panjang nanggulangi bahaya. Salat eta datang ka poho dirina keur salat meunang tah berjamaah. Satungtung teu kitu sorangan bae salat. Jadi aya lebah-lebahna. Mantak di bejaan besi di perumahan-perumahan di pakampungan-pakampungan besi aya nu ngalaksanakeun salat terbuakasan ulah milu ngan ari usil mah ulah. Urang nage besi encan pernah diijazahan salat terbuakasan sanajan boga pamanggih misal dina kitab sufi ulah bae. Kecuali urang kungsi diijazahan aya hubunganna jeung thariqah. Ta eta mah silahkeun besi geus diijazahan silakeun besi encan diijazahan teu kudu. Jadi urang ku hari Minggu, Senin, Salasa, Rabu.
Kemudian ayeuna aya pungutan sakumaha biasa urang rek ngarayakeun haul sultan memeh maulid kurang geus biasa saminggu memeh maulid sok diayakeun ieu teh lain naon supaya urang tergugah inget oh berarti aya wali sebenarnya mah ieu pangkat manusia di samping aya rasul aya nabi urang nabi akhir zaman dirayakeun di unggal daerah tapi kan ngarayakeun haul sultan mah teu bisa sambarangan mantap kula mengeling-eling ge ulah ngabejaan kanu tilok ngaji ieu mah urang-urang bae nu ngaji supaya kabengket ku Kangjeng Nabi kabengket ku Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani ulah ngajakan kan nu tilok ngaji ka dieu maksudna mah ke besi salah sangka besi salah persepsi urang bae ngalibetkeun diri tamah deuk mere deuk henteu eueuh masalah cinta mere teh cinta masalah teu mere ge masalah insyaallah nu bakal hadirna engke ieu ti NTB umurna mendekati 90 tahun hampir encan sekitar 85 leuwih sekolot ahli ibadah stilo keluar jarang keluar ieu engke nu bakal hadir dek ngomong bae mangga nyana nu penting mah doa naga lain supaya sararugi lain supaya ieu nyararaho ka Allah supaya betah ibadah ka Allah supaya lamun ngaji teh ya ieu teu nundutan jadi betah gitu can orang aya jelema nonton main bola nundutan lantaran betah komo neuleuh si ting-ting mah teu kaya nundutan geus teh mah bejana tapi kunaon asal supe ka majlis lain deui hawana teh urang supaya betah ibadah urang neuleuh sosok manusia nu osok ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala neuleuhna doang oh kitu ka ahli ibadah mah beda neuleuhna doang hati kerenya kos neuleuh nu geulis lain deui hate teh sawah nu mana nu dijual ku aing sekedar informasi awalan ke urang sambung deui ieu manginget-nginget bahwa urang horenganan tere haul sabulan deui sabulan setengah deui urang nuluykeun pangaosan urang mengenai tentang jarah tentang kisos tentang diat kizaid nyuguhan budak leutik nu disuguhkeunana dicampuran ku racun baik makanan maupun minuman ditendeunan racun dibikeun kaki Khalid budak leutik dek dibejaan tah dek teu dibejaan tah budak leutik mah pancan aya kanyaho budak leutik mah racun disangka madu disangka madu atau sebaliknya harti leutik nyahona naon budak leutik mah moal Kangjeng Nabi Musa titah milih antara dirham jeung ruhak punyana nu dicokot ruhak berarti teu boga ikhtiar naon bae nu kadeuleu dideuleu budak leutik mah naon bae nu karagap diragap mun urang kos kitu berarti urang budak leutik urang mah naon bae dideuleu haram apa henteu geus teu main di mata urang pokona deuleu
selama bisa didele baik kurang nele nini didele nele jahe didele nele lunying sak didele kene malah mah cak kurang teh kurang setik deui mah geus teu bayar haram-haraman urang tah eta urang budak leutik berarti tah budak leutik mah kos kitu naon bae didele naon bae hayang nah ieu teh urang teh kos kitu kene hirup teh encan aya pageran di mata urang henteu kieu waduh mah haram perem urang inget haram tapi mantap terus bae haram nama haram tapi terus bae nah eta teh bloon urang kos kitu bloon satungtung hirup urang kitu bae ibadah urang moal khusyuk tek ceuli datang ka khusyuk bae tarohanana ceuli lamun aya jelema masih kene ngepar dedelean moal khusyuk bae salat wani sumpah kajen ku kumaha ge lamun nyana ngaku-ngaku khusyuk berarti nyana takabur moal jelema anu dedeleana masih kene dikepar kene bae salatna moal khusyuk mun nyana ngaku-ngaku khusyuk bohong nyana pembohong kelas kakap moal sebab jelema anu khusyuk salat mah anu dedeleanana teu haram bentak aya kene diatur jadi hirup teh lain maca kita orang nu hese mah maca kita mah asal geus bisa amil jurumiyah imriti yaqulu belah dituna alfiyah diatur-atur make ilmu mantek jeung ilmu bilaga capetang maca kitab mah babari dek macakeun kitab naon bae ti mimiti riyad datang ka hikam wanieun lantaran geus diaji alatna tapi pelebah neuleuh awewe tak aduh merana aku taya jasa lamun geus ningali awewe tertarik atuh sumbangan ti pamarentah ge resep jasa partai datang terima organisasi sumbanganna terima di pamarentah ge ditarima bahkan rada lambat nyieun proposal tek ceuli datang ka khusyuk bae ge jelema kos kitu cenah udang-udangna gede tambahan deui ku sia gedena moal bisa khusyuk moal lain cak kula lantaran cak sa cak ahli kasfi Imam Qusairi Imam Ghazali Syekh Abdul Qadir dina ilhamna nyana unjukan ka Gusti ibadah naon nu panghebatna salat cek Gusti salat nu mana nu direken ku Gusti nu khusyuk kumaha cara khusyuk Gusti ulah inget kana naon mimitina di mana Gusti supaya ulah inget kana naon mata peremkeun mantak urang deuleu kiai deuleu mun matana masih kana urang kiai nah mata proposal sama kos itu moal we kajen ku kumaha ge jadi nu hese mah lain ngaji make ngaji tah urang balik ye ngaji ye tungkul iman lempang demeng tungkul ulah aya naonan tungkul di dalam hideung komo hideung ese jasa sedengkeun eta du diuji mah ku Gusti teh tah dedelean dedengan oh masyaallah di akhir zaman mah dedelean timimiti nu teu resep datang ka nu resep loba dedengan tinu resep datang ka nu resep loba urang bisa ieu hirup di akhir zaman ngatur-ngatur mata jeung ceuli geus istimewa bae lah pokona barang mantak ngaji ge oh berarti sumber khusyuk teh ya mata cok beusi teu percaya mata tutupan saminggu bae saminggu geus tutupan bae di jero imah bae sia kuaing di lekban talakban sia ku aing mata aing rek ngadengekeun kasurahan ki uci coba aing mah aing nyaho coba yes wudu buka ulah neuleuh naon tutup deui wudu buka kitu bae geus urana sesaminggu bae coba ge bakal ngeunaheun jasa salat
lain lalagan ngeunaheun Allah hampa sebab ti mata teh kan dari mata turun ke hati. Asal turun ke hati atuh ngaran ceo ATT atuh ngabaceo ATT atuh walau keur Allahu Akbar tepan Allah nu Maha Agung tapi nu kadeuleu tepan sekupi mata tah etalah Syekh Abdul Qadir ilhamna jeung Gusti seakan-akan okos ngobrol melalui ilham kos kitu eueuh deui cek Gusti ibadah nu paling hebat salat nu mana Gusti nu ditarima ku Gusti nu khusyuk hartina khusyuk nu eueuhna naon di jero hatena iwal ka aing we atuh kunci khusyukna mata cek Gusti Allah hiji mata coba peremkeun mata mantap aya Ki Haji umur 50 tahun ku Gusti Allah dedeureuna geus dikurangan eta teh karunyaan berarti titah perem ya mah lain ngalengis panaon ji aduh mata teu kadeuleu jaknya teh masa nyelu naon teu kadeuleu Quran remeng-remeng jaknya goyang we eta hurufna teh ayeuna nu geulis janteun Ki Haji tolol betul. Tanya, Ji, orang mana Ji? Cikupa jaknya. Masya Allah. Tak iya Ki Zaid nyuguhan daharin atau inumen. Ka budak letik teu boga ikhtiar budak letik mah termasuk nu edan. Nu edan mah teu nyahoan teu boga ikhtiar. Di inum ku Ki Holid budak letik. Atau dinum beku Ki Holid anu edan ya otomatis secara watak lah Holid termasuk Holid nu edan atau budak letik kumaha tah pantama lain digebug lain dipanah lain dibabuk lain ditonjok tapi kan melalui racun nu nginum racunna budak letiknya mangan sakadar nyuguhan doang tetap wajib kisos Zaid nu nyuguhan racun wajib dikisos paehan deui teteh Ki Zaid mendak datang ka kuari neangan peracun nu ngaracun Munir can kapanggih-panggih Munir paehna diracun ka karak boga saeutik niatan dek negakeun kejujuran jeung kaadilan racun berarti nagara geus bok-brok jasa teu meunang aya jelema nu endeup nanjarkeun kejujuran jeung keadilan racun pan tibalik kuduna mah nu teu jujur jeung nu teu adil racun kuari mah nu jujur jeung nu adil racun eta teh kitu naon ngaranna kacamata leutik nu gede nama luar biasa dulu loba jasa nu diracun nu dibunuh teu meunang aya nu jujur jeung nu adil lain rahasia deui lamun polisi jujur teu dibaturan ku babaturanana lamun abri jujur teu dibaturan ku babaturanana PNS jujur sarua bae komo geus tingkat luhur mah geus teu bisa diajak kerja sama ku bupati atuh geus keluarkeun exit pindahkeun teu bisa diajak kerja sama kurang berkat saya teh mah ka aing mal beres ieu teh Indonesia urang menang ngamerdekakeun sababna karuhun-karuhun urang anu berhadapan jeung musuh tarohanana nyawa kuari dipake ulin ku jelema kuari mun urang inget ka karuhun urang nu teu puguh kuburanana pan aki urang uyut urang wallahu alam di mana katembak ku Belanda nu katembak ku Jepang mempertahankeun negara mempertahankeun bangsa hayang merdeka keluar tina kungkungan jeung belenggu penjajah alhamdulillah berkat kekuatan bangsa Indonesia dipimpin oleh Bung Karno Hatta alhamdulillah tapi teu kuari urang menikmati kemerdekaan nu jujur malah diracun nu adil malah dibunuh anu berkeliaran malah jelema-jelema nu teu jujur jeung nu teu adil tinggal urang rakyat nyaho maca koran
nu dikorupsi sekian, berita di TV korupsi sekian, nya nama triliunan korupsi, ratusan miliar, puluh miliar, rakyat aya nu teu boga imah-imah aja. Aya anu digawe nage geus dieureun-eureunkeun, nu dioper dan lain sebagainya. Sementaranya ngabobolan terus bae di handap makos kieu. Ieulah kesenjangan-kesenjangan nu aya di Indonesia seperti eta. Tah, dek dikubahakeun eta kos kitu, jak kos kitu teh. Aya guru sakola jujur jasa. Teu boganya nama geus sakit kitu na bae teu dibaturan lantaran jujur. Pokona nu jujur guru SD datang ka pae sakit kitu na bae. Sakit kitu na bae. Asal guru SD boga motor, boga mobil. Teu kudu ngomong naon. Teu kudu ngomong naon. Atuh pada itu urang sabaraha gajina si guru. Dihitung ku urang polisi sabaraha gajina teh. Dihitungkan ku urang hatta bupati gajina emang sabaraha duit. Sabaraha duit bupati gajina? Ayo coba. Saya gitu nyaho. Letik nu mantep kula dititan jadi bupati embung deh. Letik gajihna, letik. Masya Allah, karim. Bela keur ngabangun Masjid Al-Istiqlaliyah nu pertama di zaman Pak Tajus Sobirin. Pak Tajus Sobirin subuh datang ke almarhum Abah, sesalaman hangat ngobrol. Terus rencananya masjid, peletakan batu pertama lah anjeuna, ngomongnya na selama pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah can selesai gaji kula cokot jang pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah. Wah cek abah mantep ya, gaji mah halal ieu gajinya nama barang dibuka teh. Emang letik itu gaji bupati. Gua jai mah sakit letik. Oh letik pan nya boga mobil mewahnya. Nah, kalau teh sok aju kos kitu ngomongna pu. Kudu mun hayang nyaho masjid nu pertama dibangun gaji selama pembangunan masjid eta gaji Pak Tajus Sobirin dibikeun jang masjid eta. Nu mantap dibikeun letik. Supaya nyaho bae. Pak Tajus mah kos kitu tah bupati nu wari mente. Atuh gaji atuh nu halalna. Ja abah ge embungeun ieu almarhum dibere salian gaji membungeun. Gaji nama halal cenah. Dibikeun tah eta tah salila pembangunan masjid mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun tah eta terus bae tah gaji bupati Pak Tajus Sobirin ngalir terus bae. Ngomong datang ka dieu, "Pak, selain gaji mah jangan dikasihkan ke sini." Oh enggak, cek bupati. Ulah enggak, itu mah cuma gaji doang. Buat beli mobil aja ya Pak. Iya, cek bisaan eta kolot, Masya Allah. Letik warige letik nyaho kurang gaji bupati teh letik we pokona mah. Letik, tapi mobilna mewah. Atuh lain 3 aja eta penting naon? Kumaha lalakona ieu. Insyaallah ngaji ka mah. Teh walau dhayafa bimasmum min zaid nyuguhan ki Khalid. Budak letik disuguhan racunal majnunan tahun wedan pamata wajabal kisos lantaran saya ikhtiar di bejaan atau tidak di bejaan baligon akilan eta wazaid nyuguhan nu diracun ka Khalid anu balik tur berakal sehingga anjeun namun di bejaan mah teu daekeun ngadahar eta teh lantaran sieun besi paeh disuguhan ku Ki Zaid anu beracun walam ya lam teu nyaon halato ami dina nalika kadagaran teh tingkah kadaharan tersebut teu nyaon
Ayo sugan teh mate diracun dalam mun diracun matur di bejaan eta moal daek ieu mah diracun teh di bejaan aju diinum bae ku Ki Holid teh tah paeh padiatun wajib diat sebab nyana boga pikiran mantak naon mun neliti heula aya tah kos kitu di agama teh kudu diteliti heula mun diteliti heula pasti moal daek beda jeung mun di bejaan lagi ya lid ngulan minuman tapi racunan ya tuh racun mah racun bae diinum bae geus di bejaan ge diinum bae teu kisos teu dia lantaran atuh geus di bejaan ge diinum bae atuh terbae berarti bunuh diri teh ngaranna bunuh diri ieu mah disuguhan diracun teu di bejaan ngan dewasa andai katanya moal diinum nailah wajib diat wajib zaid bayar 100 onta insyaallah balah ma wa fi qaulin dina qaul nu sejen mah eta lain sakadar diat wajib kisos kalau sejen mah la syai'a teu wajib diat teu wajib kisos aya 3 kaul kahiji wajib diat kaul kadua mah bahkan kisos kaul katilu mah la syai'a teu wajib diat teu wajib kisos ieulah nu dideuleu adalah ilatna hukum diat hukum kisos hukum la syai'a eta merupakan hukum al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman geus kuari nu mantak diat naon elatna nu mantak kisos naon eta nu mantak la syai'a naon elatna tah lamun geus datang ke maslakul elat ngaji teh hese jasa hese deuk ngaelatan deuk ka hukuman ieu minuman haram elatna heula sia naon deuk ka hukuman eta impes daging haram elatna heula kudu kapanggih heula naon ulah saharam-haramna bae jak kiai ge di Cisoka mah nya anak kadarinya elatna heula dideuleu ku urang naon sababna ieu kreditan haram kredit haram elatna heula dideuleu naon sebabna bunga bank haram elatna heula al hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adam ketika orang nyaritakeun kemakmuran dunia nyaritakeun keuntungan atur sangat luar biasa kuari boga duit 10 juta teundeun di bank cokot taina pake dahar bisa bae deposito babari jasa tapi eta urang naon hukumna nenden duit di Japan duit si anakan janu sok anakan mah soang kan duit si anakan eta cen samarin anak bunga janu sok bungaan mah melati je bunga mah bayar duit mah tilok bungaan kirod pan aya aturanana kirod syirkah aya aturanana syirkah dan lain-lain sebagainya deuleu ulah gede-gede di Fathul Muin di Fathulat di kitab takrib ge saya sesuai apa henteu kirodna sesuai apa henteu syirkahna dan lain sebagainya ternyata henteu nah ieu berarti haram nah gitulah urang ngaji teh supayanya oh ieu haram ieu oh kredit haram berarti ai geus jauh mah tama kali itu udah tambah kredit kelos besi kurang puas aing asana meureun ieu di kenarakana ngan sacangkeng kagok aing mah lah deuk sabeheung bae tambah deui Gus ya tambah deui tuh elatna ieu panjang urang mun nyaritakeun elat urang menunggus jadi bae kuari urusanana 3 hiji mun dibikeun kan wakil balik diinum bae kunyana bari teh di bejaan berarti teh nyaho diat kaul kadua kisos kaul katilu la syai'a geus cukup Imam Syafi'i ngabahas elat-elatna bahkan kitu Imam Zakaria Al-Ansor nuturkeun kaditu ka Imam Syafi'i elat-elatna nu mantak diat nu mantak kisos wah tinggal di deuleuan bae kitabna babari jasa loba jasa elat asal geus urang nyaritakeun elat bae puyeng ngaji mah teu dielatan ge puyeng komo dielatan ngan aja sok blak 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 we mun kapanggih elatan geunah
ceritana dina masalah rucan racun terhadap jelema kumaha jelema nu diberena mun budak letik atawa nu edan langsung dikisos tapi lamun nu diberena jelema akil balik tilu kaol walau dasa suman fi ta'ami syahsin al-ghalib ukluhu minhu Pakalahu jahilan falal aqwa Zaid nyesepkeun racun dina kadaharan hiji jelema anu galib osok di dahar Zaid kuari nyisipkeun lain nyuguhan tapi nendenan racun ka kadaharan Ki Khalid nusok biasa di dahar unggal isuk-isuk Ki Khalid esok nyarap kadaharan Ki Khalid nu meuli keluarga Ki Khalid atau Ki Khalid sorangan ngan disusupkeun disisipkeun kadinya diasupkeun racun diasupan racun tuluy bae Ki Khalid mah biasa ngadahar ya tuh di dahar kumanehna teh nyahoun bahwa eta teh aya racunan na ge sami bae sareng tadi fa'alal aqwal sakumaha kaul nu tadi ceuk sakaul wajib diat ceuk sakaul kisos ceuk sakaul mah la walau taraka wallahu a'lam